سيدنا محمد. Nah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim. Ya orang di harapan masjid didinya ayah Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya kene. Diketrok make tungkedan kalau getihan guluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara di paehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Syatibi jago ukudul Juman. Jadi dirinya pasti ini orang tuker caknya kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji kudu cuman. Jadi ngaji lah teh jarago kabeh. Entak balik ti gentur ge diiring sakareta nu ngiring lagi. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta. Ku jago-jagona ngaji. Geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit. Dibawa ku Raja Jin ke negara Azrak, negara Jin. Iya mah asli, iya mah dongeng teh lain fiktif asli. Menang lah. Suka ada ke negara Jin, ternyata geus aya ratusan jin yang harapan mayit. Nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna deuk dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten. Panganten kene. Iyalah akhirnya debat atujung mama. Iya mak Allah maha kawasa, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ke debat jeung Raja Jin. Geus lain jeung jelema deui. Bari mah batur mah saya teh jeung bapada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan metak mama Didi itu kan pakai Al-Quran. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja beunal kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Wah di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan ada
eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa debat mama teh di negara jin ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran ngadu hadis ngadu ijma ulama panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu nah ye ulah sok iris ya boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara azra eleh lantaran eleh dihampura ngan moh menta pro imat singkatna bae singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami ya Allah di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya bangsa jin kulantaran cek itu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama silakan mama supaya mama ngimaman di negara jin oh biasa di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku Masya Allah aju jahar deh bismillahirrahmanirrahim biasa waladhalin nu di tukang negara goblok amin caknya nama taraweh meureun macem-macem di dunia ku hari macem-macem jijieun jelema ya Allah ya Rabbi kabohongan teh geus diciptakeun pohara antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini mantap hati-hati salametkeun diri urang bae kuari masing hade si hade ge salametkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus nu jujur jang nyalametkeun diri urang kadituna ieu beuki bahaya zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih abyad aswad nya bener nyaon teu aing gol gitu ha kabeladina kolor si eta mah make kolor wae kan kalau udah kabelah diri dua dia panggil HP dan lain sebagainya ya Allah nah iya bakal cerita mama ajo salam pulang deh kaget mama leungit ternyata gitu cerita anda dong ajib luar biasa ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan gak makan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby bed Masya Allah sebenernya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kadi tudek naon tuh ka lembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah kadi naik cenah gana masih dek balik ka Kresek naik cak atuh eueuh sabulan dibawa ka negara jin sabulan gara-gara Mercy tadi mandak si hade besi ayam Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui si mah wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus dikatrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mah mata kerum ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue itu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti
akhirnya bener biasa deh per detik ieu masih masantren kene Siti Kolbunia didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong didinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah meeting kayak iya tah naon garang-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede. Bujur teh gede jasa gede. Pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi de 9 lah. Gede gitu lah. Nah, ieu mah ibu gede mah tilueun eta. Masya Allah. Nah carita orang hidung mah dongeng engke panjang nama kayak insya Allah pukul dongeng ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru ka negara jin jago-jago ngaji. Nah tah terus lanjutkeun tah Mama Oco terus raina kajian imam terus ku mantuna Kiai Jamal Toha terus aya deui Kiai Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya ke kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran mesti ieu mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri tah mah tuh penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di bala ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya raramean selenting-selenting aya raramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun pas digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh ceuk aya asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon garang-garana pan make triplek digedrog jeung dug 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 dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug 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 ka dieu sih ka dieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah ka dieu dug 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 jeban pancang amat sih goblok sia lain ka dieu langsung tas sakerasna nyana borong dug 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 buat kitab segala naon aya di luhur ragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak harus lompat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya jeung gue bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragang geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cak aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes juga mojang priangan mah gitu
Kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug. Wah iya. Lupa deh. Ada jeung jin mah. Masya Allah. Geus eta lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu. Sajana teu pernah. Babaturan kula urang Cicalengka. Batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu. Lah sakeuna Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu. Ajo kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu. Kieu bae bari ngaco ngomong ge bari ngaco. Kunaon aya nangkep nyana.